aing geluntang langsung di pasar aing ngobrolkeun ka aing. Kumaha? Orang Arab. Kumaha? Cek Arab dia. Iya, ocong, taol cenah gitu. Ya, Ocong. Taol. Naon hartina? Hei, ocong ka dieu. Cek Arab pilana ente cong cenah. Oh, ai orang Arab mah bisa bahasana aya make ubil sagala. Kaleho. Tadi Pilana ente cong rek ka mana maneh cong. Tah urang rek meuli ieu. Cek urang teh anna astari kulun suwa. anak Anna astari kulun suwa. artina Saya teh meuli peci atau kapean. Oh. Hei, orang Arab ngomong. Kumaha? Ya, ya ocong ini wadah hulu. lah mana wadah hulu Tuh wadah hulu tuh. oh lamun kanu kos itu karena Wadah hulu. lamun kana beuteung Wadah kejo. lamun kacarana Wadah kang tolang bulu. Kita TikTok apa ini? nah TikTok. lain TikTok mang ya urang ayeuna ke acara hiburan di imahna Bapak Sata Oh, bapak ieu. heeh Memang ieu urang. Heeh. Aing poho. Palingan yang geus sapaceun ku bapak si jahat bener. hei Saimul Hajat Jadi bos si jahat teh dieu. maling naon batur Bapak Saimul Hajat Saibul jahat. Saimul Hajat Saibul jahat. Saimul jahat Halaman teh salah ngaranna Susu Bandi. woi lain diduakeun gitu susuna hiji doang Subandi Oh, nu ngajakna saha Susu Bandi. Subandi Berarti susuna we hiji. sik masih kan Nih. Susu Bandi. Subandi Hiji susuna. Panjangna mah dua susuna. Hiji. Susu Bandi. heuh coba kasih balah Ente. Subandi. kumaha ngomongnya Jadi ngocong, pulang walaupun kaparang sudah miliknya, walaupun geus teu aneh ka puter tole di YouTube loba cenah. Wayana lamun kaparang tolong hibur. cek saha eta Subandi. Subandi kumaha ngomongna Jadi ngomong kieu, saha Subandi. heuh kumaha eta Cenah mau cenah ngocong cenah. saha Subandi. kumaha ngomong Jadi ngomong kieu, saha Bandi. kumaha teh Jadi kieu, saha Bandi. kumaha teh Ya kula saha Subandi. itu mah aja Ocong. hei Kalau dina memeriahkeun acarana resepsi pernikahan putra Iya. putri tercinta Walimatul arusnya, mudah-mudahan kedua mempelai jadi keluarga nusa indah mama wadahnya. Sakinah mawadah warohmah lain mama wawadah ha Sakinah mawadah warohmah Ya Allah beuting ngambek kieu. Aisyah salah bae mah Oh iya nyana. nah Sakinah mawadah warohmah jadi nu nikahna ieu ngaranna sakarang Ya itu bagus juga. oh ngaranna sakarang di Sakarang nu nikahna jam neng. aduh Awet Leni. Leni Leni. Leni jeung Dadan Dadan. Kang Dadan Oh anak Asep Sunandar. Oh hebat tadi. Udah beuting ngambek gitu. Iya. Leni Tele itu Iya, iya kan Lakina saha? Dadan Aduh. Wilujeng bedukanya Bapak Asep Sunandarnya. Dadan. Dalang. Kan anak Asep Sunandar Dadan ke Dadan. lain eta lain Bapak Subandi meramaikan acara resepsi pernikahan Teh Leni jeung Dadan. Tah Teh Leni anakna Subandi. Subandi bapana. Dorakas ya. Udah rakat lebah mana? Masih adi aing meureun. Kedeung lah ulah diteruskeun. Ieu lah beres. Bener atuh. Bapak Subandi Heeh. memeriahkan Pernikahan. Teh Leni. Heeh. Teh Leni anakna Subandi. Subandi bapana lain anakna. Heeh. Siapa ngomong anakna Subandi? Yo. Siapa masih boleh ngomong? Bapak Subandi Heeh. ngawinkeun Leni anakna Subandi. Leni anakna Subandi. Heeh. Subandi bapana lain anakna. Yo. Leni anaknya Subandi. Woi, Pak Subandi ganti jadi bapak jadi anak. Hei. Wah, jangan ngacong. Bapak Subandi maka cek kain main nih, jangan keluarga punya anak. Bisa. Bapak Subandi Dianggap non? keluarga. Nah, bisa dianggap keluarga si tadi dicicipin mbak ya. Dia mati nyahoan kisahnya. Kemarin yang ulin dari mana cong? Pas yang datang ke imahna, Bapak Subandi aya di ruang tamu. Terus Pas gitu di delok wae eta lawangna molongok bae. Kunaon sia? tolong mau. Lain molongok ieu. Tak buka. Aing asup.
Bapak Subandi juga Terus? ngeuleuh aing. Terus? Langsung penyak ka aing ngomong. Keluarga. Keluarga. Aing jangan keluarga. Anak cacing. Jadi kena kamalin ya ke keluarga tapi diusir. Nyana ngomong ka aing keluarga, berarti aing keluargana. Maksudnya lain keluarga siapa keluargana, maksudnya keluarga gitu enggak gitu. Diusir dusun. Diusir. Angkas aing ditinggalkeun es. Alias lain. Hah? Aing mah ulin kayak mana pas itu pas Bandi eueuh aya pamajikanna doa. Kayak Ibu Magdalena. Ngaran enggak? Magdalena. Magdalena lalu mangsur dong. Kumaha? Aing pohon. Pas datang kayak mana? Assalamualaikum. Tok dulu aja. Tok. Wow. Wah. Cicing atuh tok. Atuh ya kayak cicing. Tok. Wow. Kamu kayak wow. Eta pas aya twister tok wow. Kita mah kuis. Oh, yang lain. Wow. Tok. Si balik. Yang gitu tadi. Oh, bener ya bener. Tok. Assalamualaikum. Ditembangan tuh pemajikan Pak Subandi. Waalaikumsalam. Muka lawang nempo urang. Mang Ocem asup mantu. Bisa kita asup. Aing mah keluarga. Diusir sih emang. Aing tak asup. Mangga kali di sofa. Diuk di sofa aing. Si ajuk di sofa. Mantap. Pas aing di sofa. Perhatian. Ibu Subandi ngagrokkeun anakna. Neng Leni aya Mang Ocem. Kok kue keluarkeun cenah. Mantap tuh. Sebut sia mah. Siapa banget sia? Kunaon? Kue di luar ini jero. Aing nak naon dusun. Neng Leni, kue keluar di luar kue mah aing mah di jero. Pernikahan. Meme orang kawin ijab kabul. Ngasakeun antara pamajikan salaki. Ya. Disebutna nikah. Ya. Nikah itu 5 huruf. NIKAH. Iya. Naon? Setiap huruf mengandung arti aya maknana. Teper kayak. Oh, ya Beda. N. Niat karena Allah tuh. Emang? Jadi niatan karena Allah rumah tangga nenengnya supaya untuk raut, sauyunan, saling pengertian jauh karena pasilah, niatan karena Allah. Ulah niat karena nafsu. Lamun niat karena nafsu kena cos-cos deui. Oh, jadi kudu karena Allah. kabeh panjang rumah tangga, Panjang, jauh godaan. Ini dan aki-aki Ah. sampai ajal menjemput. Nah, Eta N. N. I. Iman dan takwa. Landas ya ke ilang ku iman dan takwa supaya lurus ulah tunggal pengkot. Jadi eueuh salingkuhan. Itu ocong kali kedua. Siap gua. Kak, Nah, warga sakinah, mawadah, warahmah. wih, keluarga sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu santol. Eta kak. Nah, A. Aja ke kamar. ha, Hantem cok. woi, jangan hantem enak batur. KDRT, Loh, kok KDRT? man, hantem. A. Aja ke kamar. Aja ka kamar. Loh, ha. Hantem. Oh iya. Atuh mana sih dia lagi kieu. Ya mau pan milik urang, hak urang, geus jadi nangga, geus jadi sirus urang. Boga urang geus lah istilahnya gitu. Moal lagi lalaki pasti nahantem. Nikah. Heeh. Sudah kabul kan? Berarti orang tinggal pesta ya. Perkawinan. Kawin. 5 huruf kan ya? 5 huruf. K, A, A, W, L. Now. K, A, A. L. Woi. K, A, W, I, N. Ya. K. Keindahan milik kita berdua. Tuh. Batur ngontrak. A, Amanah tetap dijaga, ikrar janji sesuatu di depan penghulu. W, Walaupun senang, walaupun susah kita jalani bersama. I, Ikhlas menjalankannya. N. Nonggeng hayu nangkara kayu. Kamu isia mana? Ronda sih cenah ronda. Eta baheula. Ronda sih cenah ngomong-ngomong kayak anjing segala. Kumaha teh carana ieu teh nyaho? Sayangnya baheula aing ke ronda, kan mingkri be sorangan leumpang lian. Ya. Begitu mingkri sorangan RT eueuh,
aju malam Jumat, tapi canggulan. Nah baturan eueuh. Iya. Pas nujuna tengah-tengah aya awe lumpang. Duaan yang laki. Eta awe lumpang duaan yang laki. Terus tujuannya ke kebon. Makanya di kebon aya saung. Masalah jelema nek berbuat kebon dia. Memang nya ka saung aing heulaan. Motong jalan aing. sorangan motong jalan. Aju nabi ka saung aing jero. Mai ka luhur. Standby di luar kos tokek ieu bae. Bagusan tokek banyak sorangan ya. Sa kebon datang eta nya lakinya. Pas itu datang jero aya amben. Pas aya amben tuh tok aing di luhur menjadi kesel dasar. Nya nak keur gulai beduaan. Eta awe teh laki. Terus begitu aing keur gulai-gulai ke sial amat lah ngenakeun aing. Berarti nya teu aing. Pas gulai awena alhamdulillah. Gimana kuat? Ngajak eureun. Hebat. Lalakina tolol. Tenang bae neng, cek awet teh. Neng mau ngalakukeunna sieun reuneuh. Oh, ya berarti bener imana kuat. Lalakina tolol. Tolol kunaon? Tenang neng. Lamun neng reuneuh urang pasrahkeun bae ka di luhur. Eta ini lucu ka turun. Kalau saya ngasaan teh nonton. Kita tahu teh aya. Manya aing teh tanggung jawab, aing ngalakeun teh. Anu di luhur kan enggak sorangan nu di luhur. Aing di luhuran sorangan aya keneh. Aya Allah dong. Emang aing nyaho Allah di luhur, puguh di luhur mah aing doang sorangan tolong. Haji dibawa ka mana teh awe jeung lalaki? Emang RT. Terus? Emang RT. Kumaha? Kucing keneh. Kucing keneh. Assalamualaikum. Hehe. Kayak anjing doang pergi bae. Anjing? Kumaha? Aing tanya. Punten. Cicing. Itu mesti mangga cenah. Cenah punten. Nembaran anjing. Kumaha? Cek urang mah mangga meureun gitu. Lah, nyawa mangga nya lain. Ieu aing kuk yang mangga sih dia. Aju. Pak RT aya. Aya tuh. Oh, aya. Bu RT. Aya. Ditanya iseng perang. Kenal teh ibu anjing Pak RT jawab anjing kieu. Hei. Siapa lu udah kos gitu. Isi nama budak cek aja tadi. Cuma gitu sih awan anjing. Coba apa tadi? Pak RT aya jeung RT. Jawab anjing. Tapi bagus dong ya lamun diperankeun duduan. Maksudnya kijong. Lamun misalkan siap peranan kuduan cong, saya di dia produser. Terus lamun di dia produser urang asup TV cong. Asup TV. Terus gua lamun misalkan dipraktekin kuduan, dia jadi anjing, aing jadi ocong. Tuh hayang. Aing nu dongeng aing jadi anjing, mumbung tuh. Si anjing aing ocong. Aing ocong, si anjing cong. Lamun peranan kahiji dong, eta bisa terkenal dong. Lamun peranan pertama bisa terkenal. Cong lamun bisa terkenal dia sia boga mobil, boga motor, boga sagalana. Fan dulu bacong. Eta lamun cendek sawyeu, sia turun di mobil, eta penggemar sia geus pasti nungguan. Pas sia turun di mobil, eta penggemar sia langsung ngomong. Anjing. Mending aing ceteng lah jadi anjing mah. Si anjing yang ocong. Mung lah. Iya, anjing aing ocong. Balik aing mah. Kuku bae. Udah ngomong jadi anjing sial. Lah. Aing boga dongeng, aing nu jadi sasaran. Sia mun jadi anjing dong terkenal. Anjing. Ya. Manya. Mana kitanya mana tah. Bagus anjing aya. Bagus banget sih ya. Iya anjing yang mau di air keras mantap ya. Tapi ini saya kayak langsung. Sekarang naga kita. Kupu-kupu. Aing ngocok. Siapnya. Aduh. Naon jadi kenaon? Anjing itu kudu ngomong. Encan. Aduh, isuk teuing engke mah RT ya. Pasti RT jeung RT hareus keneh. Aduh. Yah. Aya anjing buduk anjing. Memang tidak benar. Geus main anjing buduk deui. Geus cager. Ubaran. Salep. Aduh, isuk joy ngenggal ka RT ya. Pasti RT jeung RT hareus keneh. Punten. Nurut di anjing. Dedek katabrak kereta ya. Punten. Mangga euy maksudna mah. Pak RT aya. Iya. RT. Iya. Pak RT jeung RT keur naon? Ya nurut teh penjarakan. Jauh ampun. Gantian. Si anjing aing ocong.
Gantian. Ya, Anjing. aing. Ocong. Ya. Sia anjing. Aing ocong ya. Lu botak sialan sudah. Dengan botak, harga. Enggak. Bolnya. Bolnya. Cepak bol monyet. Berem ke sia. Ceplok, ceplok endok. Jadi mah mun eueun endok sirasnya teh ceplok. Jadi anjing. Atuh aja dengan anjing. Hai, leungeunna. Leungeunna heula, cara aing juga. Pintar jangan. Santai. Santai. Leungeunna. Sandak naon? Leungeunna. Bukan tolol, anjing lapar nih mah. Tugan teh nyana lumpat sieun da aing.